Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suci. Ayeuna kantun bagian anu ka-28 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseureus-seureuna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suci bagian anu ka-28. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zalan tumpak dung dung tes. Ya maksud agi teh disandapeun baju rek kitu tah sujang. Jabati kitu si Jumat teh mibanda rupa-rupa ilmu langka nu hese pitandingeunana keur jelema zaman giwari mah. Salianti mibanda ilmu kawadukan anu katelah rawa rontek jeung aji batara karang. Manehna teh ngabogan ilmu aji kahalimunan. Matak lain aki teu percaya kajang wigena katut jang kardon. Tapi syariatna puguh kitu ilmu si Jumaah mah sujang. Nganteuna naon ketang pikeun meakeun rasa kapanasaran ujang duaan mah. Engke we lamun datang musuh mah sanghareupan we heula sujang. Reg aki usin eureun heula cacaritana. Diselangku nyenget heula udud dun kawungna anu pareum. Janten nemutkeun aki wong ieu bakal darongkap eta si Jumaah sareng baladna teh ki. Tanya wigena hayang leuwih yakin. Ari nurutkeun anu katempo ku pameleng aki mah gitu pisan sujang. Nya tu urang daguan we. Keun bae ulah sarare sabeding ieu mah bisi kasubunakeun datangna teh apanan cilaka 12 lamun pasi Jumaah datang sedengkeun urang sararea keur mejeuna taribra samemena meureun dina nyalamnya bakal samemena meureun dina ngalampakeun tindakanna teh nu madak nu mawi hulu botak katinga ngawi wayana we urang tong sarare.
Cek Aki Usin ngajelaskeun deui kawigeun oge kanu area di dinya. Keur kitu kadenge Pak RT ngilu Cumarita. Nya, kitu pisan anu jadi kahariwang kuring oge ki. Nu matak penting ieu sakur lalaki anu jaragjak ku kuring rek diparentahkeun we pikeun ngaronda kabeh. Lain dengan ukur anu kagiliran wungkul meh rada teu hariwang teuing dina ayeuna naon ari nyararing mah, cek Pak RT bari panonna ngareretan kana lawang pantai. Wanci harita geus nincak ka jenari leutik di jalan gede anu berasna kalembur bojong nangka. Katempo harita ringkang-ringkang aya 2 jirim anu pating curingkang leumpang. Nu saurang anu panghareupeun dedeganana jangkung begang. Ari anu saurang deui mah awakna rada bongkok. Taya lian eta 2 jirim teh nyatana Bah Jampang jeung gegedugna anu katelah si Jumha. Nah, lembur naon ngaranna ieu teh, Jampang? Tanya si Jumha di sela-sela ngalengkahna. Bojong nangka ieu teh Kang Jumha. Tuh, geus deukeut anu ngarumpuduk itu tuh. Jawab Bah Jampang, curugna nunjuk ka jumplukan imah-imah anu ngalemeng hideung. Kawantu keur meujeuhna meredong, poek taya cahaya bentang-bentang acan. Nah, maki jeung disebut bojong nangka. Loba tangkal nangka di lembur eta teh Jampang. Nyaduh, ngadu ari sasakala nama teu apal abah oge Jumah. Ari tangkal nangka mah nya aya we meureun di lembur eta teh. Ngan teu deui hari loba mah, sedang we sedang biasa. Kajin lah bari naoge. Naon atuh teu pupuguh teuing ngadon ngabahas sasakala lembur batur. Kada teu ari pisan. Cek si Jumha. Puguh manehna sorangan anu ngamitianana. Bah Jampang teu nyarita deui. Sanajan arina jero hatena mah ngarasa keheul oge ka gegedugna teh. Akhirna anu leumpang teu karasa jog-jog we. Maranehna duaan anjog ka hareupeun hiji wangunan. Reg. Duanana areureun tina leumpangna. Si Jumha ngalejeg bari nulak cangkeng. Pok tumanya ka Bah Jampang. Da bener, ieu gogoblogna 2 mangkluk anu rek dibedol nyawana peuting ieu ku dewek teh Jampang euy. Ieu imana? Lain ieu mah lain imah tingali atuh cing sidik ieu mah kandang kebo. Ari si lain naon atuh make eureun di dieu. Ari lain ieu gogoblogna mah teu bener pisan sia mah patuduh da jalan teh deuleu. Ari abah mah eureun zote pedah jape. Aduh. Kunaon sia ngadon surah seri jiga sero seri jiga sia teu lucu deleget. Sakitu huntu tinggal 2 siki deui bari harideung kabeh oge. Nu mana atuh imahna anu rek dijorag teh gancang tuduhkeun ka dewek deuleu sia Jampang. Itu tuh nu kalangan ku 2 imah deui. Hayu we atuh da moal lila deui oge nepi geura Jumah. Kitu nate Bah Jampang bari miheulaan ngalengkah. Nu antukna si Jumha oge nuturkeun ti tukang bari kutuk gendeng ku kulutus. Dah ieu imana. Tah ieu imahna ieu bener ieu imahna tapi da lain imah si Wigenna lain imah si Kardon deui tapi ieu
Terus imah saha atuh ari lain imah mangkluk anu duaan mah. Awas lamun ieu nyebutkeun kandang kebo atawa kandang munding deui mah sia. Bener ieu mah bener. Imana si Wigena jeung si Kardon ngantapkeun imah maranehanana. So geura cobaan ketrok ki ketrok. Kade cing rada sopan getrokna. Ulah tarik teuing bisi ngagandengan ka batur. Ari silai ngomong naon atuh Jambang. Memang dewek teh tak model jeung nita deui. Sok ku silai ketrok da deuleu. Teu kudu diketrok barina oge. Dobrak we atuh sakalian. Mun hese setting asana teh setting Jambang. Teu wani abah maki sok we ku Ki Jumha dobrakna. Dasar belegug. Hei, manusia-manusia nu aya di jero imah. Dewek nyaho sari laing sakabecan harees ya. Hayo, kalaluar. Lamun teu ieu gogobrog tan wande rek diturug ku dewek deuleu. Keluar. Cek si Jumha ceceleuweuhan ti buruan. Nah yakin gitu can sararegi. Da geus peuting apanan ieu teh. Kumaha dewek we sia. Rek sarees rek acan oge. Anggar ku dewek marek dipodaran eta dua manggluk teh deuleu Jambang. Nya bener oge ge tangki. Bener pisan. Dina geus sarees na oge. Naon heseena kari dihudangkeun we nya. Hari tanduan teh naon ki? Tadi nyarita make jeung nyebut-nyebut tanduan teh sagala. Naon tanduan teh gi? Gandeng sia Jambang. Teparending pisan deuleu. Anu kitu-kitu wae ditanyakeun deuleu. THR tanyakeun mah sia teh. Hei, anu di jero gogobrog. Rek kaluar atawa moal. Dihitung ieu ku dewek nepi ka salapan sia. Mun teu bari jil wae, wayahna ieu gogobrog deh diturug ku aing deuleu. 1, 4, 8 roket bray. Panto imah harita anu muka ti jero. Katempo lampu ti jero imah cahayana mencar kaluar. 3 urang jalma jerat-jerut tarurun. Terus lempang lelaunan muru kaburuan. Anu tayalian eta nu tiluan teh diantarana Wigena si Kardon jeung Aki Usin. Anu lempang disetokangeunana. Reg tiluanana ngararandeg di hareupeun si Jumha jeung Mbah Jampang anu keur pating jaraga. Alus. Artina si laing duaan memang gede kawani. Teku meok meme dipacok. So becakeun ka dewek ngaran si laing duaan. Anu mana anu ngaran Wigena jeung nu mana anu lah si Kardon. Geuning tiluan ieu mah. Eta aki-aki peot. Saha mentong bepilueun deuleu. Asup deui ka jero, asup. Bisi kabarerang ku dewek sia teh. Engke hoream aing urutanana. Asup sia tong bepilueun. Cek si Jumha. Basa geus padu hareupan jeung Wigena katut si Kardon. Kituna teh bari morotot ka Aki Usin anu nangtung pangtukangna. Nilikana dedegan jeung tangtunganna nama. Kuring geus bisa ngajudi. Geus bisa nyeguh. Pasti anjeun anu ngaran si Jumha teh nya. Selaku dedeng kota Paragarong jeung rampok. Anu salila ieu geus ngukudan sakur pakaya urang lembur. Anu geus nyieun malarat sangsara urang padesaan. Wanohkeun kuring anu katelah Wigena. Tah ieu sobat kuring anu katelah Kardon. Sok ayeuna rek kumaha karep jeung pipetaun anjeun deuleu. Ceuk Wigena teu neung ludeung naker, teu ngarasa saber sumawana sieun. Sanajan nyaho yen anu jadi lawan lain bantrak-bantrakeun dina ilmu pangarti jeung kadigjayaanana.
bener-bener gede wawanen mangkluk teh. Jadi silaingnya nungaran wigena teh. Itu batur silaing anu ngaran si Kardon. Tapi karena naon make jeung mamawa aki-aki sagala. Rek niluan ngadu jajaten jeung dewek. Cek si Jumha ngareret ka Aki Usin anu keur nangtung dina sikap anu tenang. Pok Aki Usin nyarita. Ari ulah makeun bae. Aki marek lalajo we bari diuk atunya dina teras sekalian rek nyokot suhu kulub. Cek Aki Usin bari koloyong weh ngoloyong deui ka tukang. Gek weh diuk dina teras imah. Sawatara eta Pak RT jeung Mang Wiharma mah maranehna teu waranian kaluar. Caricing we nyarempod di jero bari bujurna kokompodan. Ningalikeun tina reregan anu disingkabkeun. Alus atuh kitu mah. Heuh, lalajo we geus aki-aki mah deuleu. Sok silaing duana maraju wigena. Kardon maraju. Boga ilmuna naon, hayang nyaho tibankeun ka dewek sok kakuatan ilaing teh deuleu. Cek si Jumha bari maju salengkah ka hareupeun wigena. Dadana diasongkeun, nangtang sangka ditarajang ku wigena. Estu songong naker sikapna teh. Ngarasa aing ngabogaan ilmu kawedukan jeung ilmu-ilmu langka moal aya nu bisa mapakan. Sok we anjeun heula anu narajang. Kuring mah taratuman miheulaan, der-der we rek taruma. Cek wigena tetep tenang sikapna. Songgung pisan ieu. Pundan. Keke. Songong pisan ieu gegedug bangsa teh. Haling kukuring gena nu kieu mah urang beresan urang tiir lah beheungna. Cing. Si Kardon langsung nyereudeuh bari ngahembatkeun pereupna kana dada si Jumha. Hiung beuleutra kadug wadaw. Si Kardon nepi ka ngerepeng. Pereupna nu tadi ngahanca kana dada si Jumha teh teu beda jeung bantrok jeung batu karang. Leungeunna karasa nyeri tur linu. Kuna naon sia teh kunyuk. Teu puguh teuing kalah ngagorowok sagala. Dewek tata dicicing teu ngalakukeun naon, kunaon sia ngado cicileueun. Cek si Jumha ngarasa suka hati nempo si Kardon anu kekerepengan seperti gitu teh. Kade don, kade. Teu kuna naon, ilaing teu kuna naon. Cek wigena gentak nyamperkeun ka si Kardon anu masih bepuringisan bari ngusapan pigelangan leungeun katuhuna anu karasa komper. Gelo awakna ngereng muni asa neungeul beusi gena euy. Tuh as. Kade ulah sologot atuh. Kudu make tenggeulan anu dieusi. Ulah make tenggeulan ngandalkeun tanaga luar wungkul ngalawanan anu waduk kieu mah cing hati-hati. Cek wigena ngelingan ka sobatna. Siap bener oge gena euy. Sok kuduan sareng maju urang recah urang hurup. Geus kitu mah si Kardon ngangkat kadua pereupna ka luhur. Bibirna katempo gegerayeman. Panonna dipeureumkeun. Hal sarupa kitu teh dilakukeun oge ku wigena. Cacap duanana mapatkeun jampe pamakena. Sacara bebarengan wigena jeung si Kardon pating salebrut ngirimkeun paneunggeulna ka si Jumha. Anu harita masih ngacega dina sikap anu angkuh jeung puara songongna. Hiat curelat geus. Dua pereup wigena jeung si Kardon anu geus pada dieusi. Langsung pating celebrot nenggel pisan kana dada jeung beungeun si Jumha. Sakali ieu mah si Jumha oge lumayan rada ngarenjag. Sabab nalika kabeunangan dadana harita langsung ngacarijeg mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi teu lila kadenge mehna ngakak deui. Lumayan geuning euy. Aya karasana saeutik.
tapi tengaruna daun dulu ukur rada getek asa dikelek-ketek sok sugan aya deui anu leuwih ampuh leuwih ti kitu ku dewek di wadahan deuleuh ditampanan sameme dewek kabencarkeun ulu si laing duaan sok biarkeun kepanasaran jajal teu asna jeung ngerengna awak dewek deuleuh sia cek si Jumha estu jumago jeung ngece pisan kawigeuna jeung si Kardon teh edan sombong sia hayu urang serang deui geuna urang cecer ku tenggelan petingan cobaan ku jurus pamungkas pangwaris di bajuret geuna si Kardon kawanina kalah beuki ngakedur mireungeuh lawanna anu songong jeung suaban kitu teh wigeuna unggeu anu saterusna duanana sacara bebarengan metakeun sakabeh pangawasa anu kacangking na dirina masing-masing tenggelan jeung tajongan anu geus dieusi ku ajian jeung tanaga jero anu sapinuna pating salebrut pating celebrod ngahujanan kana sakujur badan si Jumha tapi da memang cek Aki Usin oge lain babad lain tanding ari kudu bisa ngarubukeun si Jumha salila ieu si Jumha metakeun ajian Batara Karang anu watakna awakna jadi teas ibarat batu karang atuh mokaha najan tenggelan sakumaha wae oge hebatna tinu jadi lawana ari teu keuna kana mamarasna mah istilahna beunang pangapesanana mah si Jumha teh terus nagen teu kerel-kerel beunggeus ya beunggeus deuleu beunje ayeuna bagian dewekeun anu narajang ka siri lain geus waktuna ulu si laing duaan kudu dibencarkeun ku dewek deuleu modar sia ya curelat cacap ngacorowok kitu kalawan gerakan anu cepetna banding kilat dampalengan si Jumha nyaho geus pating jarabrod keuna kana sirah jeung dada dua lawanna jabron geus si Kardon nepi ka koleang kebluk ngacumpali ka tukang dadana semut tutung sapisan ngaluarkeun haseup hideung kaambe bau hangit estu mata kapirigidig jeung soak pikeun anu nenjong sedengkeun wigeuna beungeutna anu tutung teu mangrupa sarua ngaluarkeun haseup hideung duanana langsung pating keredebut ninggang lemah dina kayaan kapiuhan teu inget di bumi alam sugan kudu kitu sia cuman tak kapisan make jeung rek ngalawan kai teu nyahoeun meureun ka si Jumha jawara nu moal aya babad moal aya tanding salam dunia cek si Jumha nyala katak seuri bakat ku ngarasa suka make jeung nyebutkeun moal aya nu nandingan salam dunia sagala kawas nu geus nyawe sakumaha jerona jeung legana alam dunia teh mireungeuh kajadian kitu Aki Usin gancang nyamperkeun kanu keur ngababarengkang berak Aki Usin deku di hareupeun wigeuna anu keur ngagoler dina kayaan teh eling terus bibir Aki Usin katara kunyam-kunyam teu lila puah sacara babarengan beungeut wigeuna jeung dada si Kardon anu tarutung teh diciduhan ku Aki Usin nah kajadian satuluina dadak sakala memang matak teu kahontal ku akal teu kaudag ku pikir harita keneh beungeut jeung dada anu tutung teh jadi pulih sabihara-bihari deui teu lila wigeuna jeung si Kardon pating kulisik eling tina kapiuhanana sok marundur yang marundur keun ieu mah bagian Aki sok mundur cek Aki Usin nitah mundur ka wigeuna jeung si Kardon atuh anu duaan teu ngomong naon deui maranehna marundur gek dariuk dina tungtung teras
sejak ngalajowanan Aki Usin anu rek patandang ngayonan si Jumha. Nyaksian hal sarupa kitu anu dilakukan ku Aki Usin kadua urang lawanan nepi ka pulih deui. Si Jumha jadi ngarasa kaget. Satadina maena nyangka yen Aki Usin teh ukur aki-aki biasa anu teu ngabogaan elmuna naon. Tapi geuning kabuktianana sakitu hebatna bisa nyageurkeun anu kakeunaan ku Aji Batra karangan ukur ku di Ciduhan Wungkul. Bari jeung hahao si Jumha tutunjuk kana beungeut Aki Usin. Aki-aki 7 mulut. Rek nanaon sia pipilueun kana urusan aing deuleu. Yakin sia bisa ngayonan kana pangandiwa sadewe. Cek si Jumha bari ngalengkah maju ngadeuketan ka pelebah Aki Usin. Urusan ieu geus jadi urusan kuring deuleu Jumha. Sabab si laing zalila ieu geus jadi ulon-ulon nebarkeun kajahatan ka lembur-lembur ku cara babadong jeung ngarampok. Sakabe badan zilai geus taya nu manggap mulia marabur teu kuat ngayonan 2 budak kadi. Ayeuna zilai anu turun leungeun secara langsung nyataya deui pikeun pilawaneunana lintang di dewek. So geura biji legeun sakabeh ilmu kawadukan zilai anu salila ieu dijieun kasombongan ku si laing teh deuleu Jumha. Ketrugeun cek Aki Usin estu teuneng ludeung taya kasih. Aki-aki kariruangeun ngebacot jiga nu heueuh. Dasar bibir teu bengkulet teh tulangan nya capek sangeunana deuleu. Kuring mah teu kawas nu heueuh deuleu. Nya sok we hayang nyao mah bisi rek macaka dar maju deuleu Jumha. Cek Aki Usin tetap tenang ngajadikeun si Jumha musial amarahna. Dasar aki-aki hakaneun curig sia disasaak ta sia ku aing awak peot teh deuleu. Ya, barang jeung nyarita kitu pelesur leungeun si Jumha anu panjang tur ranggoas teh sakilat geus ngapelesat rek ngarah kana dada Aki Usin. Tapi lain deui mata kagetna pikeun si Jumha. Sabab ciri Aki Usin tetela geus taya di hareupeunana. Anu akhirna peureupna milepaskeunna kana tihang sasampayan. Atuh cerebet dorok dong. Nepi karungka disarita kene tihang sasampayan teh. Padahal eta tihang sasampayan teh dijieuna tina awi gombong anu geus kolot jeba gede deui. Urang ngajar deuleu. Ngadon ngajak ucing-ucingan ke aing aki-aki lebokeun curig tetelo teh. Ulah loba alasan kumaha we carana gelut mah deuleu sia Jumha. Sapa dodo, sapa baik sanat, sapa bobo, dan sapa bodoh, sapa pinter. Cek Aki Usin nyelengkeung ti tukangan si Jumha. Atuh pugowe lain deui ambekna si Jumha teh. Barang mahena malik ningali Aki Usin anu keur nyerengeh bangun ngecek ka dirina. Teu beunang disabaran. Dasar aki-aki 7 mulut labokeun jurig. Sok keluarkeun pangabaju sia agi-agi peot. Ku aing rek ditanda sia. Cek si Jumha bari ngasongkeun dadana ka hareup. Persis jeung anu dilakukeun tadi kawigena jeung si Kardon. Nya sok we ulah loba memones rek gelut mah. Make jeung ngasong-ngasong dada jiga kitu. Kumaha mun urang nyerenteng. Saha nu rek ngalangan? No atuh. Nalika beres Aki Usin nyarita kitu. Ujug-ujug aya nu nyerenteng. Tapi eueuh. Waktosna kabujeng see wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh
urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.